Ya nya cir aya pituiteun ieu mah. Haji. Kami teh karek erek nginum. Dirinya mah anggar geus teu boga adab teh. Kade ada jorokan gitu, ada gejereg. Punten Haji, punten. Alah, alasan seueur katuangan geuningan. Cigana kagehan urang abi punten aja. Aduh, ya Haji langsung ditampi ya. Alasan abi teh aya cengik sisa nyamal ieu teh Kang Haji. Aduh. Mak Kang Haji. Astagfirullah. Can diizinan can naon main balokeun wae di dinya mah. Anggar yang situ boga ada teh. Iya urang. Nyampe Kang Haji ah. Teu ningali ya topi. Kapar balik ngali tuh. Mohon, aja oge ningali. Dirinya teh karek balik karit. Emang lapar heuh. Tapi ada kudu dipake minimal izin heula atuh. Main penyun wae, main balabakeun wae. Bawa kalau supan jurig lapar sih teh. Balik wae kieu ngari teh kira-kira. Kapan tadi izin heula Kang Haji langsung tapi cing gitu. Langsung ge. Paling Kang Haji tawar emosinya. Berita anyar ieu. Kieu pokona mah berita naoge. Barel ke tuang. Ayo tuang, tong bari baceo. Bisik kebesekan, sok bereskeun heula. Rieu. Mangga muhun. Punten. Oh, ini cengek Kang Haji nya. Haji. Apa tuh? Ajar mengal alihan anyar. Ya. Anggar dirinya mah. Aing geus teu beunang bejaan teh. Aing hitut bentes segera. Aing ngomong balelol. Bereskeun heula. Berita anyar, alihan anyar naon. Teu penting. Aduh, Haji. Ieu teu keneh ieu nya. Kamu abi lah sakandananya. Tamping Haji nya. Duh. Alah, mantap Kang Haji. Ieu mah. Bogo we raosnya. Tas malapar, sareng bala-bala. Haus deui eta jeung gahena. Nih kuraos hirup. Tuh Kang Haji, ini ieu mah teh sabaraha lah. Kang Haji, apa sih enak? Disaprak balik di Saudi. Disaprak jadi randa ayeuna mah. Kieu Pak Haji. Opat abi mah jempolna oge. Cing atuh mawa berita teh anu berkelas. Naon? Randa. Teka tarik. Bisi didinya ka asupan di izin dasim. Ngariweuhkeun harita oge ya. Teu harayang teuing. Tapi gimana mas kena didinya? Teka tarik. Ngalih Kang Haji mah bumina oge jantan di tengah sawah sareng keong. Ditanya tes sok euleug gejereg didinya. Nu balik enggak jawab teh. Ada teka tarik kayaknya kurana kamu bejana cek ente masa rak riweuh ente mah. Teras ya teh Kang Haji ya. Tahyong terang bumina nyantos ku abi moal diwartoskeun teh ke Ciagung. Hah? Deket sawah haji geuningan. Wajib dikontrol ya mah. Mah bener aya rana deket sawah haji mah. Ieu mah kudu silaturahmi ka itu hiji waktu mah ieu. Manus. Penasaran? Hampura teuing atuh kudu haji kudu penasaran karanda mah. Eta mah haji marek ieu we ngontrol sawah sakalian geus sobol tuh papanggih sakalian ngontrol sawah. Nanyakeun kabar atuh geus gawe di luar negeri teh heg adab jika dipake haji mah. Emangna di dinya pernah make adab. Kang Haji, silaturahmi. Sabasi busuk. Menurut oge silaturahmi mah kan ini kanu jompo bari babawaan mau beas mau deungeuna mau minyak tak eta nu kitu silaturahmi. Atas mana namanya? Kahaji anu geus 11 kali umrah. Naon? Hayang putus kontrak. Sanes gitu Kang Haji, punten. Kela abi bade ieu heula nya bade nutupan kana goma tah can ditulakan tadi punten Kang Haji tah maksud. Mangga Kang Haji. Anton sia.